dua anu sangat ngahibur ka Kangjeng Nabi hiji Siti Khadijah bela na pohara servis terhadap Kangjeng Nabi anu optimal sehingga mandeg berjuang. Nomor kedua Siti Aisyah. Kunaon Siti Aisyah nu mandeg pake karesep nu ngalamarkeun Kangjeng Nabi ka Siti Aisyah langsung Gusti Allah. Deui lain sambarangan. Langsung Gusti Allah nu ngalamarkeunana. Dibere foto ku Gusti Allah, langsung ti Gusti Allah melalui malaikat Jibril. Cara Kangjeng Nabi boga pamajikan Siti Khadijah, Masya Allah. Kangjeng Nabi ti jauh geus dipapakeun, dibere hayang nginum ditanya nginum naon. Ketika Kangjeng Nabi rada nyeri dipencetan ku Siti Khadijah, Masya Allah. Katingali Kangjeng Nabi terda murem ditanya aya naon sih Gusti Rasul? Boga problem naon sih? Boga problem teh ieu kafir gitu ulah sieun besi di perang harta beakeun pake berjuang paneta ngeunaheun jasa kana hate Kangjeng Nabi Masya Allah lamun penting ku Siti Khadijah dikekepan ya Allah urang teu wau ge jeung Siti Khadijah pasti indah jasa ya Allah ya Rabbi diusapan ku Siti Khadijah teh mun kira-kira tiris aju diselimutan kira-kira panas dibuka kumaha ngeunahna salaki mun aya pamajikan kos kitu ulah dikamamanakeun ataya awewe nu kos kitu geus antepkeun bae pake jimat ku urang hese jasa pan bo urang mah kadeuleum murem ka kunaon murem murem enggak ulah murem enggak lain gitu ya dua sana ieu dagang kerada mundur wah udah bingung kak jualan bae belikeun ka emas habak kos nu bener pan teg we kana hate kiamat sugro asa naik gitu. Beda majikan urang ieu kakak rada haus hayang nginum kos teu boga cokor bae lempang sorangan ngaji bae ngaji tasawuf cai bae hayang dicokotkeun tah lain tasawuf nu kos kitu mah Firaun urang ngomong sakali nya nyorok cok bae. Ulah dipiara babajikan gua situ mah ulah atau candung gua situ. Kayak nyaho diri ngana. Nyandung aing lah pokona. Kunaon emang kakak yang nyandung. Bongan sia ngerebek bae ngomong. Teu ngeunahkeun ka aing. Kadanan secara Siti Khadijah mantak begitu maot Siti Khadijah si Kangjeng Nabi nikah ka Siti Aisyah Kangjeng Nabi sok Khadijah Masya Allah terbayangnya geli Siti Khadijahnya bagernya bela ka Kangjeng Nabi setiap aya problem terpecahkan jeung pamajikan Khadijah sugan teh mah Aisyah ditukang hebat ka Siti Aisyah Khadijah cek Siti Aisyah yo cek Siti Aisyah wari mah Khadijah mah geus emang awe mah kos gitu capetang jasa teh Siti Aisyah Khadijah emang ngan hirup keneh nya nama kuari mah gantina Aisyah cek Kangjeng Nabi dasar awewe cekeun ya sudah ngomong-ngomong Khadijah Aisyah habak ya Allah teh Kangjeng Nabi pahara terhibur dua anu sangat ngahibur ka Kangjeng Nabi hiji Siti Khadijah bela na pohara servis terhadap Kangjeng Nabi anu optimal sehingga mandeg berjuang. Nomor kedua Siti Aisyah. Kunaon Siti Aisyah nu mandeg pake karesep nu ngalamarkeun Kangjeng Nabi ka Siti Aisyah langsung Gusti Allah. Deui lain sambarangan. Langsung Gusti Allah nu ngalamarkeunana. Dibere foto ku Gusti Allah, langsung ti Gusti Allah melalui malaikat Jibril. Ya, cek malaikat Jibril ti Gusti Allah, tak ieu kawin ieu. Ditingali Siti Aisyah. Begitu ditinggali ku Kangjeng Nabi Siti Aisyah keur muriang tas geuris panas buukan. Botak. Ye cek Kangjeng Nabi.
kayak Nabi ditanya biasa Aisyah nanya itu budak leutik kene kan umur 7 tahun kene bebeja ka bapakna wah enak Muhammad nanya kula cak bapakna teh pan bapakna geus nyahueun bahwa Kangjeng Nabi geus dititah ngalamar Siti Aisyah ku Allah bunga jasa kan bapakna mah jadi bebeja ditanyakan ku Kangjeng Nabi Muhammad nanya kula sembarangan bae serius Abu Bakar menang 2 poe kita mau roti ku Abu Bakar Aisyah dia bawa ka ditu ka Kangjeng Nabi Muhammad kamari nanya kula cenah teh itu dah kali itu kan ditanya deh. Ini bawa baik kan itu niatnya sing ikhlas baik. Tuh tanya bawa. Waalaikumsalam. Dia kalau mau tis tisah itu tiap dia kalau isa boom. Udah kene kan. Langsung dilamar ku Kangjeng Nabi jati taku Gusti Allah. Eta teh kakarak umur 7 tahun. Ente disarean kan ku Kangjeng Nabi kakarak titah dilamar doang ku Gusti Allah ditikah ku Gusti ku Kangjeng Nabi geus nungguan 8 sampai 9 tahun kakarak 9 tahun geus aya bogoh kakarak ku Kangjeng Nabi ditunan garang-garana ngahiji jeung Siti Aisyah capetangna paingan cek Gusti Allah titah ditikah ya Aisyah naon anu kaluar disungut Kangjeng Nabi katalar langsung hadis-hadis naon bae katalar langsung ku Siti Aisyah Masya Allah bae nu kaluar ti Kangjeng Nabi teu katalar beuh gede Kangjeng Nabi ge otak bisa kos itu mantak jana mah asalaheuna naon bae ka sahabat golan Nabi sallallahu gola Rasulullah anu eta hadis kabeh katalar ku Siti Aisyah pan pamajikan urang mah geus dadat-dadat ge ya kan arkanul wudu sittatun utai pirang-pirang rukun wudu iku 6 ayo baca arkanul wudu sab'atun sittatun arkanul wudu sittatun utawi pirang-pirang rukun wudu iku 10 6 ya mau budak hese teh apa udah mah kos gitu Gus balik arak bisa teh pirang-pirang rukun wudu iku sitatun 6 gas balik ayo mah baliknya nah ju bebejak ka dulurna rukun wudu orenganan aya 7 sakena ayo mah puyang beda jeung Siti Aisyah ya Allah otakna pohara wallahu a'lam bishawab